Pandemi COVID-19 ieu tos langkung ti 7 bulan. Pamarentah atos nyaeupkeun seueur dana kanggo masyarakat di UMKM nu terkena dampak COVID-19 ieu nyaeta bansos atau bantuan sosial. Bantuan sosial anu dikirimkeun pamarentah kanggo masyarakat di UMKM nyaeta berupa uang 2,4 juta. Syaratna nyaeta hiji warga Indonesia, 2 ngadugikeun nomor identitas nasional, 3 kagungan usaha mikro, 4 sanes pada ASN, TNI atau Polri, sareng BUMN atau BUMD. Upami anjeun parantos nyumponan syarat pikeun ngadaftar online atau ngadaftar offline. Nyaeta ngadaftar ka bisnis kantor koperasi atau kabupaten. 2 pendapatan tiasa dilakukan secara online atau offline. 3 Menteri Koperasi bakal ngalaksanakeun penilaian babarengan sareng Menteri Keuangan atau OJK. Usum haladep parantos kenaikan harga sejumlah sayuran di pasar tradisional di Indonesia. Teu eta hukul, suhu panas sareng cai nu terbatas oge ngakibatkeun kurangna kualitas sejumlah sayuran. Waktu kenaikan harga di pasar Cimahi, Jawa Barat, nyaeta pedagang anu nolak pepelakan dina usum halodo. Sabab hariwang yen bakal aya kegagalan nalika panen. Akibat kemarau panjang dan erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara beberapa waktu lalu hingga berdampak pada kenaikan harga sayur mayur di kota Sumawe seperti cabai merah dan cabai hijau. Ini pasok sejumlah komoditas di pasar impres kota Lok Sumawe mulai nol, sehingga harga cabai merah dan cabai hijau kembali nol dari harga sebelumnya mencapai hingga Rp45.000 per kilogram. Kini menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Namun kenaikan harga pasar masih bertahan pada harga cabai rawit hingga Rp50.000 per kilogramnya karena cabai rawit masih kurang pasokan dari luar daerah maupun lokal, sehingga kenaikan harga cabai rawit masih bertahan. Salah seorang pedagang di pasar impres kota Lok Sumawe menyampaikan kenaikan harga cabai rawit masih bertahan pada harga Rp50.000 per kilogram dikarenakan pasokan dari luar daerah masih kurang. Sedangkan harga sayur mayur lain seperti tomat dan bawang kembali normal. Sementara minat pembeli sendiri masih seperti biasa, tidak ada penurunan. Hanya saja pembeli lebih sedikit dari sebelumnya. Dirinya menambahkan harga pasar ini sewaktu-waktu dapat kembali naik dan turun. Harga 0,40. Kalau cabai hijau? Cabai hijau 20 bang, karena 20. cabai hijau karena ada harga tetap dari bulan kemarin. Berarti yang cabai kecil, cabai rawit Cabai merah aja. yang mahal cabai rawit. Cabai rawit. Oh, jadi lawan jarang kena kurang barang kan? Iya, cabai merah kecil punya lokal 50-an. Dari Lok Bandung tepatnya di daerah Camanik aya kecelakaan tunggal nu disebabkeun ku supir anu tunduk. Supirna celaka parah teras dicanda ka rumah sakit Pangcaketan. Dugi ka ayeuna supirna masih dalam perawatan. Kecelakaan ieu ngarenggut hiji korban. Nyaeta Doni panumpang, samentawis eta supir Dadan anu kasangka celaka parah. Polisi ayeuna masih keneh nyelidiki kasus ieu lebih lanjut. Aduh, maneh panas kieu. Kipas kuring oge maneh leutik. Gentos kipas anjeun, gunakeun kipas Sinkos. Kipas anu tarikana mantap, sare tenang, kulawargi tentram. Ah, mantap. Cekap sakitu wae warta ti sim kuring Davina Zara, Sim kuring Audrey Kalenastiti. Amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek semua mana